Mudah-mudahan ulah Oh, woi, Duh. Aya naon Gusti Setiaki? Mudah-mudahan ulah oh, woi, Duh. Uli Srawa, Eta jalma pika sabeuleun geus Buddhis. latihan hawa pinter ora kateng bisa katara. Aku ora wedi. Duh. Satia ki moal ngasir dengan jurit. Wah ngejat. Duh. Moal ngejat di pakalangan, hai. Beres. Moal mundur dengan tempur sana dan depi kana pahan pati kaula. Ieu ge. Hancur lembur papan hari tulis kaya halangan. Eta bulan. Hei, manusia bakal datang. Wah, kumaha urang? Muga timiti caritaan yang rengkak paripura kaula jadi sejarah. Bacalan arah lanjut. Tenan. Niat Ajen juang dina dada gedurkeun ke sampean. sumuhun. Para nonoman sakabeh Ulang tomong anu naga. bakal datang. Leres. Geus kacontohan Abi Manyu gugur. Wah, kan tenan bulan. Hiji satria Satria tuladan sama bulan. anu geus korban di medan dadaraga. Kedah di Nepi ka karancang maju. Duh, emut panggil bulan. nabugu asuhan laulaan. Utang terus. Wah, teu kabayang wae adi. Anu hayangeun ka indung si Abi Manyu teh nyata si Buri Sirang Wadi heula. Warukana meureunna Subhadra mohoheun. Burukan Buat kitu mika hayang ka Subhadra. jang penek jeung pedek krek gitu bulan. Aya amakeunna teh ka aing ti baheula. Onya asa dikantengan pan. Asa dikantegan meureun asa dihalang-halang. Halang-halang. Padahal kumaha wewena tuh. Awewena teh sudia teh kumaha. Kan tenan. Ayeuna waktu balitungan aing kudu amprok jeung si Buri Srawa. Jadi Benar. Jadi ke daya nama bulan. Di payun papa menggungkul. Aya eta bulan. Cek ayeuna mah. teuneng ludeung hanteuring rangkai. Pago ayeuna. Eta ku nyolong. Assalamualaikum. Goblok sia. Mun urang mah cing atuh Lu bewa. ngomong ti kajauhan kene. Bewana heula atuh. Jadi mubadir assalamualaikum. Atuh dah. Ayo was. Sarua jeung sieuna jol torojo we atuh. Walar heula atuh waalaikumsalam lah. Makin jeung aya lah segala bagi kakek. Mas nyungkeun. Lamun di jilbab ulah ngadahar sukun. Naon teh rek kan? Naon maksudna? Maksud Upami ngajawab ulah nyungkun. halus teh kan. Jangan buat. Aya hibar gula. Don. Duh, Wah, hawa perang atuh akang. mana nyawa si Buri Srawa? Pantenan. Anu Anak saha sia semua? Aku nafas. Buri Srawa teh upami telepat mah putra Batara Guru. Anak saya gitu. Prabu saya di neraka
nanti kapungkur ke terang kan ayang saya tahu ayang mah yang ya nyawa iya mah supaya seri we inumna kita inum pada seri segala peranakan jadi buri Sarawak deh inum nanti masyarakat bapakna mah di neraka inuna mah hilap deui juga di mana maksana kami sareng abdi peranakan ada akang mana oge peranakan deh peranakan abdi oge peranakan bapakna sangsara inungna beunghar oh baiklah peranakan 7.000 gitu wah. turun ke bapak secara naon BTI abdi Tis ya tidak kumaha atuh parantos takdirnya mah dan dalam mati kan dilawanan kaula dina dangan ieu buri Sarawak kade eta buri Sarawak teh sih boga kalebihan naon akang kapungkur eta dikade ku 300 urang teudak henteu wah eta nyingsieunan sia kai boga kadugalan supaya sieun kaula supaya miris urang diduruk dina seuneu anu sakitu muntap-muntap teu panaseun eta ilmuna ilmu naon ngaranna buka ilmu naon di mana saya didurukna sieun aya seuneuna mah di teu Ciparai ari beri manehna Sarawak cicing gede kolot paingan tenera kan jauh dengan teh gitu aku horawati Tesian teteh detektif baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon mirak naon teteh hartosna teu sieun Tesian teu sieun atuh kitu keur teu sieun kitu mah geuning ora wedi teh orang Jawa apa bahasa kawi ya kan asal urang Jawa urang mah Jawa sia mun Jawa Barat Jawa kawi Jawa Barat teh pan gaduh TV ayeuna mah para disebut ge siaran publik siaran publik TVRI Jawa Barat Jawa Banten anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda Sunda seni tradisional abdi marketingnya oge doh wah pikeun melerian sponsor ya akan lu ngiriman tempe lagi geus aya aya di tukang bako jiwir kan bako sebul bako jiwir kayaknya sana si Cesen naon saur juragan Bima saur teh aya harewoskeun sedap di mana dah di mana dah ge si beta satu di mana ini ditu ini kami teh saur teh tenang we tuh Jawa dalam hawa perang calm down naon tenang naon Kang Damot naon kam daun teh naon Kang dina Damot beas teh make geuning gula beureum dawat atau belum teman-teman dawat benar ya dawat duka naon ulah di mana kali dijuk lah ali balik kakangna sampurasun kakang Bima Bima anu parantos nyayokikeun tanaga pikeun jadi senopati halitan doh iya ini aya naon juragan aku bola dia bola tamtama sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di teka kulo hetra iya kula ya waktu saja urang manfaatkeun ye kula
Sakti, Wah, Sakti, udah, hari ya. di sauran bulan Raden. Syukur kita kahungan semua nu layak kita. Saya pun yang kata mati lengan yang tahu yunan pasti. Wah, kabeh atur kaya panjenengan, Dio. Kaya naon, Lur? Mengko dhisik. Wah, kabeh atur, Sun. Dio. Di Sumangan ya Kang. Ini panjang bohong, Abdi. Percaya. Harus akan video beda. Wilujeng agan sakedap deui panginten angka. Iya. Doa bejakeun ke Bapak maneh. Kantenane kula nu ngadinten oge. Pun Bapak mah kieu we. Oh, aduh ame. Di sisi tegak kulo satra paling kalian teh geuning nu aya saung kali. Ya, aduh. Kieu we. Bari meulem jagong. Daun sare. Tegete gitu bari lagi. Nuhun agan doana saurna boleh serawa eta teh. Iya. Musuh ti lelemut teh Udah, akang teman. Mudah-mudahan we. Naon bakal keur kaula? Di maneh dola? Ari abdi mamakalan teh ulah gugur mameh tempur. Eta. Duluy. Ulah perlaya mameh perang. Ulah. Hartina. Hartosna teh ulah gugur mameh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Ulah dengki. Lu mampah ka medan danalaga ulah dendam. Ulah dendam. Lu maku ka medan tempur ulah ujug. Eta. Mun ujug anu nyeredkeun, mun dengki nu nyeredkeun, mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur mameh tempur. Wah, aya ku beres. Aya ku beres. Don, don. Saprak sasarangan. Don cenah nuhun cenah sia teh. Saprak sasarangan yang Haji Sidik. Leret, pun urang mah tuh. Ulah picirakeun, leret. Naon sia. Ulah, naon? Teh kebrus. Nah, saya teh mending muka hiji di dieu. Aduh, mending Anak-anak di dieu lega. Iya, mending mung babarengan itu. sok tiseun. Muakeun bae di dieu teh. Mending geus mung What? Naon ti maneh bekel? cing. Bakalan Ya. bakalan langsung. Upami agan bade angkat kapang perangan amanat ti abdi cik mah. Ulah nyerak artos saya udah titipkeun ka abdi. Hayang dibikeun ka manehna. Upami agan ke gugur bedan tempur maot eta artos kusaha sebi. Ai kitu bari titipkeun ka abdi didikeun meureun ku abdi kanu hakna. Saha nu hakna teh si gareng. Batak kapang perangan ulah mau Bukan duit teh kadulurna we. gitu. Tak kabatur betara sih. Lain guna naon abdi bari motong. Datang nira tangat mane upak kulingan. Datang nira tangat mane upak kulingan.
tanah sangkala disada Padma negara ngadeheus ka Arya Bima Duh, sembah kapihatur hoyong panjenengan kakang Arya sembah muha putrima di abdi ge cekan tunangan nuhun duh, di abdi ge nuhun wilujeng agan Wilujeng ah, gerak tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu sumuhung, disangka dirinya eta budak abang Yuswa Kang ah, ras eta kubageurna juragan Abimanyu bager, ai pangih teh nah pot teu boga jang teu boleh medad sakwaing teh nya Kang, oh eta geus mambarikeun sendal ka Cimol Kang. tansah diajeng-ajeng jeung anu dising harepanna teh saha pusaha teh musuh anu bakal dising harepan saha Kurawa lain dilawanan saha anu bade lawan oh Oh, eta. si Burisrawa eta anu bogoheun ka Gusti Subadra kapungkur ya Anu waosna keuseun. ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh namut Batu Ali Bener teu mayar teh Kang. nya cacar mulangkeun pikayeuna oge teh Nah eta gemesna Kang teh. ya minta oge cenah cepot buru-buru kanya minta pelet uing Oh, harita teh. nih teh ieu we Batu Ali Cepeng jaga bisa gitu Oh, cek Kang. iya jadi pasihan gua abdi teh batu baterai tiis ya wajar can saya can saya wah cik persantan Ya cang saya kene teh. letik setiaki mua ngejat di pakalangan Detik-detik iya aing anu tanaga mah kuat tapi teori. taktik aduh nyata ulah sombong gitu Detik-detik cabera. dia teh waktu balitungan dina sombong mah sok aya lamun sombong sok aya memala Eta paurna teh Kang. ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit Nah eta we pada mah. eta ulah gede gule hirup mah Ulah aku we. dalar rasulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua Ngulik batur Kang. ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan si percaya ulah Ngulik. apaan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di pakalangan tapi tetap waspada mah kudu dumawi Udah pernah tinggal we kulana. urang latihan ulah sagereung lan urang latihan ulah sagereung Wakang bere latihan can. iya pangitan ngamanfaatkeun waktu sih Ya sekedap deui ke latihan. Latihan musik. pokoknya lah latihan ulah sing barale ari heueuh meureun jadi pamilon Sing sararegep kenya. ampun Latihan heula kenya. loba kriteria anu bakal dipunceun ya Oh, ini dia mah. sing hati-hati barangkali juri nanti berudak orang unggul dulu Wah, urukan teh oh Yuri patutun patutun dalang apep dalang apa? aya nu kolot saudang Saha Kang? asep teruna Eta kejadian langka teh teh nya. makhluk aneh bisa jadi Yuri Eta nu kejam mah eta kan. alah eta dulur aing asep teruna make disebut makhluk aneh cenah anggeus ye pi omongan anggeus sepanjang belikan saya cuma kadek Dari lain kajuru tidak reum atuh. cara nyerang jeung cara diserang Buat cara nyerang jeung cara diserang Kada eta. oh mangga atuh nuhun we sata cara ge Udah paham teh eta dah. nyigawon Oh, Akang nah nyigah karena latihan catur itu Akang. abong jiwa perang unggul ka aing Garangas Akang.
eta kusaru banget nah rasa tadi mah da eta kan kata sieun yang harapan pae heuh model dewe gitu nya akang teh sieun bener aya loba kasieun si eta mah yang harapan ditagih mah sieun teh aling doa sae wilujeng bulanna sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana ya ada jakurakeun permios dit hei ini karari itu mun ditara regang ayo atuh ayo jo iya ka aing teh mun sing salagor setengah jam lumayan wah ulah maksudnya cara nyerang yang cara diserang wah udah oh mangga siap udah rancing geus tapi punten ya punten sok anggap aing musuh anggap bae musuh siap ada ya sing rancing geus gaya jadi cara nyerang sareng diserang iya sok serang aing serang punten ulah mah punten sabulu da eta cara watak cing hati-hati sia kucing rancing geus da eta di dia kudu make gerak tipu deh lah taktik gerak tipu pakai pake lain ngukur fisik gunakan otak pakai siasat atuh ulah jadi polos cara menyerang teh supaya ulah katakis kumaha jadi hal sakitu ulah katingali da eta kade bisa nakis nu bieu sing leres rancing geus jadi ulah ngukur ngomong wungku sia kade lain tak itu cara nyerang jadi supaya ulah katakis kumaha carana beureup teh ulah katingali jeleberna siap wah sok baik salah waduh salah teh salah lepat ulah salah nah masih keneh katenyo bisa katewa huya wah nyong burukan leungeun oh gitu cara nyerang teh jadi ulah kaciri ulah wah punten halus lain punten dan akhirnya nyeri seetik da eta dinyaankeun sok cara newak musuh wih awas terus dia kumaha diseret sok tahu beja tuh wih aing kaseret pan iya nah lamun kaseret kieu ting tandaga tuturkeun tuturkeun anak tuh sok seret iya tuh oh eta terus dia apaan karinggala tah siku atuh lain serius ya latihan tuh sing serius dinas dinas dari terkalawanan musuh nuhun oh cari cara lewat teh gitunya ya le aing gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh nuturkeun tenaga musuh iya kamana buratna eta persanten persaimbangan deh sok wae diseret iya wae iya halus eta teori itu teh